Assalamualaikum. Samipurasun. Tebangkeun wasabi Elsa Nabila di kelas 11 MIPA 3. Tepangkeun wasabi Hasna di kelas 11 MIPA 3. Ayeuna rong menuju siap-siap bade angkat ka Jogja. Mugi doana mudah-mudahan di perjalanan lancar. Terus ya senang oleh. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uwi deui dina channel ieu. Jadi ayeuna di mana? Di rest area. Amin. Yeay. Bade curhat sakedi. Nembe dugi Ciamis ge, ieu patuangan atau serda seueur saalit. Jedaheun. Harudang. Beres. Aya nu nuju mam oge. Oke, dilanjut deui nya. Nya tong hilap oge nyokeun doana mudah-mudahan khairan teh nyandak oleh-oleh nu seueur. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sudah. Hai. Ayeuna orang menuju di Masjid Agung Kulon Ponorogo. Di dieu arurang nembe beres. Bak janten teh hijai deui. Ayeuna nembe tabus 2. Kaleresan ayeuna WC nuju Binung. Nonton video ana mudah-mudahan tiasa nyendak oleh-oleh seueur. Hai, assalamualaikum. Ayeuna orang bade sarapan pagi di Lemah Ledok. Tempatnya kumaha? Good, enakeun, luar biasa. Standing applause. Bye bye. Tebing Breksi. Ayeuna teh nuju ngantosan kelas S. Naik jeep. Ya. Tong hilap. Nyungkeun doana mudah-mudahan wina teh nyandak oleh-oleh seueur. Doakeun oge mudah-mudahan selamat. Amin. Mudah-mudahan orang dina jeepna tiasa kenging pengalaman anu luar biasa. Wow. Pilih bade tinggal suasananya seperti inilah. Yang dilanjut dari Kenya. Bye. Assalamualaikum. Sekarang kita ayeuna hapunten anu kebetulan naik jeep. Anda sering naik jeep. Uing. Ayeuna ka Candi Joweun. Candi Joweun. Ayeuna urang naik tangga. HP aku jatuh. HP aku jatuh. Ayo. Rasana naik jeep teh. Ya sarua. Pisan nya sakali-kalina nembe naik jeep nya eta ayeuna. Nya tukang kudet, tukang aduh. Abdi teh. Iya nanti rame. Mantap rame pisan. Pokona mah alot acan pernah naik jeep wilujeng nyobian. Wajib nyobian kumaha mainstreamna naik jeep. Siap. Ta mobil arurang warna oranye. Capek. Pisan. Yuk. Ayeuna orang masih kena naik tangga. Foto ini. Ikuti nyiring terus perjalanan. Arurang. Terus tuturkeunnya. Dah. Nah ini dia. Tapi warnanya hijau dah. Dadah. Alasan dan Borobudur itu kan candi kita. Salah satunya adalah candi sini. Ini adalah candi Situ Siwa. Ini untuk kalau Halo, tepang deui sareng arurang sih. Maaf ya kamari tengah nya kumati
kamari teh di Malioborona pas sedek-sedek capek pisannya leres ya bening kesang teh tos ngucurnya ti luhur ka handap. Karena nuju di kamar terus Jadi hotel. Atau mam, ayeuna mamena perkara emak. War mantap. lidah orang Sunda. Urip Orang taros ayeuna ka rencangan kumaha kesan kesana di Jogja. Ayeuna bedenero saeca kumaca. Hai. Assalamualaikum. Tepangkeun masa kuring Azradila di kelas 11 MIPA 3. Kesan kucing di Jogja itu nya jadi udarana teh emang rada engap, tapi di Jogja kebersihanna terjaga teh siga di Bandung. Terus oge spot wisata anu bikin mata endah. Pokoknya mah kada dicobian anu can pernah ka Jogja, kada nyobian. Yang paling penting perbanyak budget. Ayeuna orang naros kasih. Kumasin. Hei, kami abis tinggi kelas 11 4 di Jogja teh rame pisan. Seueur objek wisatana, seueur tempat belanjana, pokoknya rame pisan. Tapi di dieu suasanana cuacana panas pisan. Ya, kedah aya kipas, kedah gaduh kipas ka dieu mah. Kedah pokoknya mah kedah ngangge acup, entong ngangge acup anu nu karandau. Kawan taruh Atas sakit wae. Oke, dilanjut deui di mana? Di Merapi. Oke, dah. Assalamualaikum, what's up, geng? Alurang sampai itu di Merapi. Masih observasi gunung meletus. Ini ada namunik ini. Dia korban Ini korban-korbanan. lah iya sapi. Mudah-mudahan Jawa Barat bisa. Gede. Janten Kumargi 10 menit deh ditutup. Tapi kan di Bandung, di Majalaya, hoyong ka Yogyakarta teh, hoyong ka Candi Borobudur. Tapi nyatana mung tiasa fotoan di luar gerbang. Nyaat satungkas mbah nih dainan uy. Tuh kan dia tadi tinggal di gerbang atau di garbok. Gara-gara lama di Merapi. Terus tadi Padahal di Merapi terame. tadi kang salah ke. Nya. Padahal di Majalaya geus sak pabalapak. Gimana? Nyesal tapi di Bandung ka dieu teu tiasa ninggal. Saur simkureun ge naon? Pokona mah nyeri hate. Nyeri hate. Dah.